Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayah kieu. Alhamdulillah teteh dina dinten ieu urang medar ngeunaan aksara Sunda. Kumaha dararamang sadayana? Ya, insyaallah dinten ieu urang medar ngeunaan aksara Sunda di antawisna aya aksara ngalageuna, aksara vokal jeung vokalisasi. Gampilna dina aksara ngalageuna ieu teh anu disebat konsonan tea kitunya upami dina huruf Latin mah. Nah, namun aya bentena dina aksara Sunda ngalageuna mah atawa konsonanna sadayana tina a nya. Tingawitan ha na ca ra ka da ta sa wa la pa ja ya nya maga banga. Lajeng dia aya serepannya. Konsonan serepan fa ka sa sareng za. Tah eta anu disebat konsonan atanapi aksara ngalageuna. Lajeng dina aksara Sunda aya anu disebatkeun aksara vokal jumlahna aya 7, aya a, i, u, e, o, e sareng e. Kitu di angka aya 10 tingawitan hiji 2 3 4 5 genep 7 8 salapan sareng 0 ya. Lajeng aya nu disebut vokalisasi rarangken atanapi dina Arab mah ieu disebutna teh tajwidnya. Nah, urang etang aya hiji 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 13 aya 13 rarangken atanapi vokalisasi anu insyaallah urang pedar dina danget ayeuna. Salajengna teteh kumargi tadi disebutkeun aya 13 jumlahna teh 5 rarangken anu aya di luhur tingawitan panghulu, pamepet, paneuleung, panyecek sareng panglayar. Aya oge anu sajajar di antawisna aya paneleng, panolong, pangwisat. Lajeng aya nu posisina di punten anu sajajar aya 5 nya. Aya pamingkal sareng pamaeh tambihna. Aya nu dihandap aya 3 di antawisna aya panyuku, panyiku sareng panyakra ya. Tah eta nu bakal ku urang dipedar ayeuna. Sumaga urang pedar hiji-hiji. Cara maca ieu supados robih suantena tadi teh ngangge vokalisasi atanapi rarangken atanapi tajwid ya. Nah, vokalisasi atau rarangken anu ditulis di luhur tadi disebutkeun aya 5 di antawisna aya panghulu. Fungsina ngarobih konsonan a dina aksara ngalageuna tadi janten i u e o. Tadi dia pami panghulu fungsina ngarobih sora a jadi i. Jadi aya huruf k ngangge panghulu a na gantos ku i jadi ki. Dibacana janten ieu aya huruf ba ngangge panghulu dibaca bi. Ba ngangge panghulu dibaca bi, dibacana janten bibi. Nu kadua aya pamepet. Fungsina ngarubah sora a jadi e. Ieu aya huruf k ngangge pamepet a na gantos ku e jadi ke ya. Jadi aya huruf ca ngangge pamepet dibaca ce. Dia ditambihan huruf ta dibacana janten cetak ya. Aya di paneuleung fungsina ngarubah sora a jadi e. Kulantaran ieu ka ngangge paneuleung a na gantos ku e jadi ke. Jadi aya huruf wa urang ejahnya. Wa ngangge paneuleung dibaca we, ra ngangge paneuleung dibaca re, dibacana janten weure ya. Lajeng aya panyecek di mana huruf konsonan atanapi aksara ngalageuna ditambahan ang ditungtung. Pami ieu huruf ka ditambah panyecek janten kang ya. Kitu deui ieu aya huruf pa sareng pa dibacana janten papa. Pa ngangge panyecek dibaca pang, dibacana janten papang ya. Salajengna aya pang layar nambihan r ditungtung. Sapertos panyecek ka ditambahan r ditungtung dibacana janten kar ya.
Di dia aya huruf la. La ieu aya huruf ya, laya. Ya ngangge panglayar dibaca yar, dibacana janten layar ya. Lajeng aya rarangken anu ditulis sajajar nya. Di antawisna nu kahiji aya paneleng. Bentukna sapertos huruf Z tapi aya buntut ka tukang disimpenna di payuneun aksara ngalageuna. Urang ejah cobian ieu huruf K ngangge paneleng dibaca ke, ra make paneleng dibaca re, dibacana janten kere ya. Lajeng aya panolong fungsina ngarobah sora A jadi O ya. Dimana lamun huruf K ngangge panolong K janten ko ya. Huruf Z aya buntutan di tengah-tengah kapayun nyimpenna ieu dipengker disebutna ieu panolong gitu nya. Ieu aya huruf ta ngangge panolong dibaca to, K ngangge panolong dibaca ko, dibacana janten toko. Tingali posisina aya di pengkeren huruf atau aksara ngalageuna. Salajengna aya pangwisad nambihan H ditungtung. Upama ieu huruf K cara nyeratna sapertos kieu, K ditambih H ditungtung janten dibacana kah. Jadi aya huruf sa. Ieu huruf wa dibacana janten sawa. Wa ngangge pangwisad dibaca wah, dibacana janten sawah. Lajeng aya pamingkal nambahan Y di tengah. Lamun ieu huruf K tambahan Y na di tengah, K jeung A ditambahan Y jadi kia. Sapertos kieu ieu aya huruf sa sareng huruf ta, dibacana janten sata. Sata ta ngangge Y di tengah ngangge pamingkal, dibacana janten tia, dibacana janten sa tia ya. Salajengna aya pamaeh fungsina maehan sora. Lamun ieu K dipaehan A na dipikeun janten ak nya. Contoh ieu nulis SMK. Sa dipaeh jadi as, ma dipaeh jadi K dipaeh jadi ak, as ak gitu nya. SMK. Lajeng aya rarangken anu ditulis di handap. Di antawisna nu kahiji aya panyuku. Panyuku fungsina ngarobih sora A jadi U. Upama ieu huruf K ngangge panyuku jadi ku ya. Ieu huruf Ba ngangge panyuku dibaca bu. K make panyuku dibaca ku, dibacana janten buku ya. Nah, salajengna aya panyiku nambahan L di tengah ya. Ieu huruf K ditambahan panyiku di tengah dibacana janten kla ya. Contoh di dia aya huruf caka. Caka ca ditambihan panyiku di tengahna janten cela. Ieu aya huruf K di dia aya pamaehnya fungsina maehan sora K paehan A na janten ak, dibacana janten celak ya. Aya di panyakra nambihan R di tengah. Nah, contohna di dia aya huruf K tambihan panyakra di tengah-tengah dibacana janten kera ya. Contoh ieu aya huruf ca. Ca jeung huruf K tadinya K jeung A ditambahan R di tengah janten kera. Ieu dibacana janten ca kera. Nah, lajeng khusus kanggo vokal aya tilu pamit lepat ya. Vokalisasi anu tiasa dianggo dina vokal. Iwal anu sanes moal tiasa kumargi fungsina sanes kanggo ngarobah sora ai vokal mah sorana moal tiasa di paehan gitu nya atau napi dirobih. Mung tiasa ditambihan wungkul. Jadi aya huruf A ditambihan pangwisad, tambahan H ditungtung dibacana janten gitu nya. Kitu di panyecek nambahan eng ditungtung. Di mana huruf A ditambahan panyecek tambahan eng ditungtung janten ang. Kitu di pang layar. A ditambihan R ditungtung janten ar ya. Lajeng sa konsonan atanapi sa hiji aksara ngalagena
tiasa ngangge tilu vokalisasi tangtos anu fungsina benten-benten gitunya. Aya anu kahiji anu ngarobi sora anu nyelap di tengah, aya oge anu nambihan di tungtung. Tah eta tiasa dihijikeun. Janten upama ieu huruf ba make pamepet dibaca janten bre ya. Bre tambahan punten ba make pamepet dibaca be make panyakra dibaca bre make panyecek dibaca breng. Nah, lajeng kanggo nulis angka nya wayahna kedah ngangge kurung sapertos kieu. Kunaon? Kanggo ngabentenkeun mana anu disebat huruf atanapi aksara ngalagena, mana anu disebat angka. Lantaran bentukna hampir-hampir mirip gitunya. Siga. Nah, eta rupina nu tiasa dipedar mugia tiasa paham utamina kanggo urang kali atanapi akang teteh anu nuju diajar aksara Sunda. Hatur nuhun, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.